Tuluy neunggeul saha dajjal ka ieu rajulan bisayfi kalawan pedang payak tauhu tuluy motong saha dajjal ka ieu rajulan jazlataini kalawan dua potongan romyatal gordi dina sasarana dina lemparan kana sasaran dina lemparan kana sasaran sumaya dumuhu tuluy nyawuran saha dajjal ka itu rajul fayar balu mangka madep saha rajul waya tahal jeung mencorok naon wajhuhu wajahana rajul waya haku jeung seserian saha rajul fabainama maka dina hiji waktu huwa ari dajjal eta kadzalika seperti itu nyauran irba'asa dumadaan mutus atau tiba-tiba mutus saha Allah Gusti Allah al-Masih ibn Maryam alaihi salam kana bi Isa bin Maryam alaihi salam fayanzilu mangka turun saha Isa indal manaroti dina hiji menara al-baydoi anu putih syarqa Dimashq di tanah wetana negara Dimashq baina mahrudataini di antarana kain dua anu dicet koneng wadian halna jalmi anu nyimpen kafaihi kana dampal panangan duana itu Isa ala ajnihatil malakaini luhur pirang-pirang sayapna malaikat dua. Masih terkait dina nerangkeun tanda-tanda kiamat. Di antara tanda-tanda kiamat nyaeta wa amma nuzul Isa alaihi salam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Turunnya Nabi Isa dan keluarnya hewan Ya'juj dan Ma'juj. Fa fi sahih Muslimin an Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Di dieu dicarioskeun sadayana nyarioskeun masalah turunan Nabi Isa, di dieu ngajelaskeun heula terkait Dajjal. Margi engke Dajjal anu bakal dihancurkeun atau dibunuh Nabi Isa. Suatu ketika Nabi Muhammad pernah menyebutkan terkait masalah Dajjal. Fa hafadhu bihi wa rafa'a hatta tunanna fi thaifatin. Nyaritakeun biasana dicaritakeun ditarikeun atawa dililihkeun. Jadi seolah-olah Dajjal eta aya di semak-semak atau di kubur mana saking tarikna nyaritakeun Dajjal. Hatta tunanna fi thaifatin dicaritakeun seolah Dajjal teh geus aya geus nyata. Falamma ruhna ilaihi arafada ikafina faqala ma sya'nuhu. Aya naon anjeun? Cek kanjeng Nabi. Qulna ya Rasulullah, dzakarta Dajjal datawadatin. Fa hafatta fihi wa rafa'ta hatta donanahu fi thaifatin nahri. Anjeun kantos nyarioskeun terkait masalah Dajjal, seolah-olah Dajjal teh aya payeun abdi sadaya. Seolah-olah Dajjal sakedap deui bade muncul. Akhirna Nabi Muhammad ngadawuh faqala ghairu Dajjal akhwafani alaikum. Ulah teh mikiran Dajjal, pegedan teh mikiran fitnahna Dajjal, karena yang lebih saya khawatirkan adalah fitnah selain Dajjal. Nu lebih dikhawatirkan mah lain masalah fitnah Dajjal menjerumuskan orang lain ke neraka, tapi seperti pada halaman yang sebelumnya bahwasanya hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad adalah terkait orang munafik yang pintar berbicara, imam para ulama yang menyesatkan eta dikhawatirkan. Jadi perkara Dajjal mah teu perlu diriweukeun. Saur kanjeng Nabi.
Naon penyebabna? Saur kanjeng Nabi teh, in yakhruj wa ana fikum fa ana ajiduhu dunahu. Ketika Dajjal keluar dan saya masih ada, maka saya menghadapi. Itu cek Nabi Muhammad teh. Nanti 12 ya umpama misalkan Dajjal ayeuna keluar, kuring yang harapan. Wa in yakhruj wa lastu fikum. Nah, ketika Dajjal keluar kuring tos saya. Famrun haji nafsi, maka hadapi ukuran berhasil. Maka nanti kan ayat ketika orang yang menganut Dajjal ayat tulisan kafir, yang tidak menganut Dajjal ayat tulisan mukmin, anu dicap dapat ya halaman sadaca. Wallahu khalifati ala kulli muslimin. Allah menjadikan pengganti diriku kepada seluruh muslim. Jadi sadayana biasa menghadapi Dajjal dina gitu. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Maksudnya Gusti Allah menjadikan pengganti dari diriku kepada seluruh umat muslim. Ulah itu Gusti Allah teh bakal mereka kekuatan kajalma anu iman ketika nanti dilalana menghadapi Dajjal. Tuh. Innahu syabun qototun. Ciri-cirinya Dajjal seperti apa? Pemuda yang rambutnya keriting. Aduh kampung rakyat ya nih. Sahana minangka di dia deh. Jubah mudas, rambut keriting hitam, anu tina tangan teh ngaluarkeun tepung, ngaluarkeun makanan. Syekh Ali Baba bapak-bapak aya. Rambutnya keriting, ainuhu inabatun tofiyatun. Matanya seperti anggur, anu mojotot. Jadi molototnya seperti ada keluar panonannya. Ka'ani usyabihu bi Abdul Uzza bin Qotton. Seperti saya menyerupakan ada dulu zaman Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya Abdul Uzza bin Qotton. Mun parona seperti itu, mun diumpamakeun tapi lain Dajjal. Parona teh aya pemuda rambutnya keriting, makanan mojotot, nah seperti orang seperti itu. Namanya saha Abdul Uzza bin Qotton. Diumpamakan seperti itu. Faman adrokahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi. Ketika ilalahna urang naudzubillah pendak jeung Dajjal mangrupikan ciri-ciri kiamat kubra, maka bacalah surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala alal kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Eta dibacakeun karena sunnah membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Jadi sunnah teh lain yang pemajikan sunnah teh membaca surat Al-Kahfi sunnah itu sunnah dari pemajikan. Membaca surat Al-Kahfi itu disunahkan. Terus keluarnya di mana? Keluarnya yaitu di tanah Irak. Tanah anu keluar tembus di antara negara Syam dan negara Irak. Fasa yaminan wa asa shimalan. Ketika berjalan, maka tanah yang ada di sekelilingnya dari kanan dan dari kiri itu akan rusak, tandus, anu tadina tumbuh-tumbuhan subur akan hancur semua. Ketika Dajjal melewati daerah itu. Ya ibadallah fasbitu, maka orang berpanjang berbuat cek Allah. Cek Nabi Muhammad. Kulna ya Rasulullah wa ma lubsuhu fil ardi. Berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Qala arba'una yauman, 40 hari. 40 hari teh kabagi yaumun kasanatin, aya anu sadinten tapi lamina seperti setahun. Yaumun kasyahrin, aya anu sadinten lamina seperti sabulan. Yaumun kajumatin, aya anu sadinten seperti saminggon. Jeung aya deui anu sadinten seperti dinten urang ka aya minggu. Jadi warni-warni aya anu sadinten seperti setahun. Naros deui sahabat teh. Qulna ya Rasulullah, fadzalika al-yaumul ladzi kasana
sholat yaumi. Ari sahabat mah naros teh terkait ibadah we. Nah eta upami anu sadinten anu waktuna seperti satahun, apakah cukup sholatna cuman sholat seperti satu hari? Jadi mau 5 waktu ngumpul, jadi seolah-olah satahun teh sholatna sadinten. Pami itu kumaha gitu. Jadi sholatna teh mau 5 waktu untuk satahun sadinten. Cek Nabi Muhammad teh henteu atuh teu tiasa kitu. Abdiru lahu qadru, tapi kena dikira-kira. Jadi dalam jangka 1 hari itu seperti lama 1 tahun, berarti dikira-kirakan wae. Berarti selama 1 hari anu jaraknya seperti 1 tahun, dihitungna berapa? 24 jam. 24 jam eta dina 1 tahun berarti sabaraha hari? Nah eta dilaksanakeun kitu. Jadi sanes cenah sahari seperti 1 tahun teh ngalaksanakeun salat 5 waktu kumpul seperti sehari teu. Jadi sama seperti 1 tahun salatna, berarti sabaraha heula. Waktuna dihitung, berarti ketika sudah 24 jam, berarti eta 5 waktu 24 jam deui 5 waktu gitu. Terus gitu. Jadi teu cukup upami salat 1 hari yang waktunya seperti 1 tahun itu dilaksanakan seperti 1 hari, tetapi tetap seperti 1 tahun. Kulna ya Rasulullah, wa iswaquhu fil ardi, seperti apa cepatnya Dajjal berjalan di bumi? Cepatnya seperti hujan yang disertai angin angin puting beliung gitu. Fayati alal qaum fayaquhum, ketika Dajjal turun ke bumi maka Dajjal teh mendatangi kaum, ngajakan ke kaum. Fayuminu bihi, ayat iman, wa yastajibuna lahu, ayat nuturkeun parentahna. Yastajibuna teh Dajjal teh dina halaman sadayana ku Gusti Allah teh dipastihan kakawasaan bisa nurunkeun hujan. Langit hujan. Fayaqulu as-sama fatumtiru ngaluarkeun hujan. Biwarakan bumi, tanah, tanah keluarkanlah tumbuh-tumbuhan, keluarkanlah air. Fatumditu, mengeluarkanlah air, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Ku Gusti Allah diberikan kekuasaan seperti itu. Nah, tujuan fitnah manusia untuk iman maka bakal menurunkan Dajjal. Ketika berjalan tadi fitnahnya diantaranya bisa menurunkan hujan, bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan di tanah, jadi hewan-hewan fataruhu sarokatuhu akwala makanan durron wasbahu doruan, hewan anu tadi nampu sapi anu tadi nampu jadi garut, domba sapi anu tadi nanti aya susuan ngadadak pinuh, lampunan tadina krempeng jadi loba dagingna. Bisa wae eta bener kakawasaan ti Allah, ku Gusti Allah diberi kekuatan kadang bisa wae eta teh mangrupikeun setan anu menyerupai hewan ternak. Seperti di halaman sebelumnya ada seorang laki-laki anu asli nama setan anu dibunuh atau anu dihirupkeun di Dajjal, hirup eta asli nama setan. Seperti halaman sadaya. Jadi hewan-hewan jadi garut, lalintu. Hewan untuk ayat susuan, mukering susunan, di proses sunnah ayat susuan. Eta fitnah Dajjal asal. Sumayati al-qauma, jeung datang ketika hiji kaum fayaruduna, ada yang menolak. Aya nu iman deui ka Dajjal. Yang tadi mah iman, anu ieu mah teu iman. Teu iman kana ucapan fayusarifu anhum, ketika ditolak Dajjal ninggalkeun, teu diuruskeun. Ketika teu diuruskeun ku Dajjal, teu iman ka Dajjal, cobaanna naon fayusbihuna muhilina, kelaparan, tanahna gersang. Eta ujian Dajjal teu iman ka Dajjal. Laisa bi aidihim syai'un min amwalihim, tukadu harta anu aya jadi lalengit kekayaan amargi teu iman ka Dajjal. Eta teh ujian, wallah teu urang teh seperti itu. Terus ketika ayat dipitnah Dajjal wa yaqulu bil harbi,
bil khorbati fayaqulaha akhriji kunuzaki patut bihu kunuzuha. Datang ka hiji tanah anu gersang nutu ayana naon cek raja teh, he tanah subur-subur, keluarkanlah kekayaan dari dalam tubuhmu, dari dalam tubuhmu, keluar teh bangsa emas intan permata teh kalah ketika melewati daerah yang gersang. Eta fitnah tadi seperti apa keluarnya permata emas ataupun kekayaan yang ada di bumi, kayak si binahli seperti tawon, raja tawon saking seurna. Sumayat murajulan muntalian syababan fayadribuhu bisayf fayaqruhu. Dan Dajjal juga memberikan fitnahnya atau mengeluarkan kekuasaan supaya umat manusia tertipu, nyaeta ngabunuh hiji pameget dihirupkeun deui. Dihirupkeun ketika dihirupkeun deui wayatahalal wajhana mencorok. Jadi seolah-olah orang yang dibunuh Dajjal dan dihidupkan kembali itu mencorong sebagai ahli sawar kepada Allah, yang tetap fitnah Dajjal. Fabaina maubakanali idba sallallahu al-masih bin Maryam alaihi salam. Ketika fitnah Dajjal datang, seluruh umat manusia an iman ka Dajjal diberi sawarganya Dajjal, jalan untuk iman ka Dajjal diberi neraka Dajjal. Di saat itulah Allah menurunkan Nabi Isa. Faya turing kamana roti baydo, di mana Dimashq Syria keluarnya dengan menggunakan dua baju kuning dan diantarkan oleh dua malaikat yang bersayap. Malaikat. Argi dina Al-Qur'an kan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu ilaihi. Nabi Isa itu tidak dibunuh, tapi diangkat walaupun dibunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Eta terkait tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kubro. Kemana dan pangilinya di kurang sadayana, supados kurang sadayana tambih-tambih keimanan, tambah-tambah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panginten segitu kan biasa berbikin yurkan hapun dan tidak sadaya kelapatan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka kamanjinan atas panjang lebar ngebahas ilmunya